Lomihi amin. Ciri i'rob jajem teh aya 2. Nu kahijina ciri i'rob jajem teh sukun. Ya. Nu kadua ciri i'rob jajem teh miceun huruf. Nu kahiji ciri i'rob jajem teh naon cenah? Sukun. Jadi di mana-mana aya kalimah disukunkeun, maka eta si kalimah teh sok disebut tingkah jajem. Tah. Ngeun dina kalimah nu kumaha? Sukun jadi ciri pikeun i'rob jajem. Jawabanana sukun jadi ciri pikeun i'rob jajem nyaeta dina satempat hungkul tegasna dina fiil mudhari anu soheh akhir. Naon cenah? Sukun jadi ciri pikeun i'rob jajem nyaeta dina fiil mudhari anu soheh akhir. Pertanyaanana naon ari fiil mudhari soheh akhir teh? Fiil mudhari soheh akhir teh nyaeta fiil mudhari anu tungtungna lain alif, lain wawu, lain iya. Pokona mah di mana-mana fiil mudhari teh tungtungna alif lain, wawu oge lain, iya oge lain, maka eta fiil mudhari teh disebutna fiil mudhari naon? Soheh akhir. Mana cenah ogenan contona? Contoh seperti lafaz yadribu. Doroba fiil madi, yadribu fiil mudhari. Ari ieu lafaz yadribu huruf tungtungna huruf naon? Ba. Huruf ba. Ari ba berarti lain alif, lain wawu, lain iya, tapi naon? Ba. Tah kulantaran lain alif, lain wawu, lain iya, berarti ieu lafaz yadribu teh fiil mudhari soheh akhir. Nah, tuluina di mana-mana fiil mudhari soheh akhir seperti lafaz yadribu tuluy kaasupan amil jawazim. Naon amil jawazim teh? Amil anu sok ngajajemkeun fiil mudhari, maka eta lafaz yadribu atawa fiil mudhari teh kudu disukeunkeun tungna. Contoh jadi lam yadrib, asal nama yadribu teroj. Coba contohan fiil mudhari nu sejen anu soheh akhir. Naon we loba fiil mudhari teh lain lafaz yadribu hungkul. Nasoro naon fiil mudharina? Yansuru. Kaasupan ku lam amil jawazim jadi kumaha? Lam yansur. Fiil mudhari soheh akhir. Naon sababna? Tungtungna ro nya. Lain iya, lain alif, lain wawu. Contoh fiil mudhari nu lain salianti yansuru. Nasron pan masdar fiil mudhari. Nuhun saudara. Repan Gunawan. Patah yap tahu lain yap tempe tapi naon? Yap tahu. Tungtungna naon? Huruf ha. Berarti soheh asupan lam amil jawazim jadi kumaha? Lam yaptah. Tabardaknya upami fiil mudhari anu tungtungna alif atawa wawu atawa iya mah disebutna teh fiil mudhari mu'tal akhir. Disebutna teh naon cenah? Fiil mudhari mu'tal akhir. Contoh seperti lafaz yarmiyu. Ieu tungtungna naon? Iya.
ngan sok tara dibaca sok ditukerkeun kana iya naon kana sok disukunkeun yarmi kitu kana alif tanu kieu mah naon ciri jajamna teh lain ku sukun anu tungtungna iya tungtungna wawu tungtungna alif mah contoh deui yakjuwu tungtungna naon wawu nu tungtungna alif contoh yahsya nah tak ieu mah nu tungtungna iya nu tungtungna wawu nu tungtungna alif ketika keasupan lam amil jawazim teh lain disukunkeun tapi dipiceun piceun iyana piceun wawuna piceun alifna yarmi jadi lam yarmi oke aya jadi kieu yakju jadi lam yakju piceun yahsya jadi lam yahsya ieu nang teu ngarengkol sa langsung ieu na ponok oke babna aya eta ngertos ngalogat deui barudak